ya tuman ya. Kang nginjem. Nginjem naon? Eta bandring. Keur naon? Keur nenggal tukang kopi itu tadi. Karunya situ tukang kopi teh keur maricarekan ku aing dari teungeuh usia. Heeh. Gokan. Aya bota meledak gua ku aing tuman ieu. Bandring ku aing di teh iya. Wah pejan babatokna ku aing. Pasti atuh. Dagor kitu tak ku aing. Saru neuteuk. Ada nu neuteuk. Ning jadi ponok. Belit. Belit ning. Aya buta mau asa-asa ku aing cetak tuman aing heeh. Alah. Sia. Astagfirullahaladzim. Lamun teu apa kana kopeahna teh cepetkeun aing. Untung apa kopeahna teh paka duruk. Duruk usaha tuh. Teu aing. Jai. Haling. Daris. Aya naon lain aya naon haling mentong aya hareupeun aing. Naon tah teh nyu aing gogebug naon tah? Abong boga rezeki. Rezeki naon sia? Ning eta mawa duren. Lain duren. Lain duren. Lain duren. Ayo buat tahu asa-asa ku aing. Aya hinaeun. Cenah cinta teh buta. Awas. Boy, kamu urang dia sekarang. Wajar aja, boy. Gendingan bohong. Bapak manis, bapak kumis. Cinta terasa hampa. Cenah orang tadinya urang boy ada setia. Temenan harta gendingan bohong terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seirama, tetapi tetap kamu musuh aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu, karena engkau tercipta menjadi musuh aku satu kabuyutan. Hei orang yang bangetnya juga cangcut. Yurik di podaran kau yang iap iap dutu bunang karasa iya dutu bunang doi karasa iya du bunang baik aja galiur iya getih namung serat akang. Getih na itu getih mung serat gitu. Mana getih? Eta bieu di nubuta. Ale-ale belum. Nya ale-ale apalah bikipan meh jiga getih. Mejiga ale-ale ingin nyaho. Karunya nu laju teh keur jauh ditipu usia. Sidik mah ale-ale disangka getih. Kapan urang ka dieu teh rek. Teu urang nipu batur karunya situ teh. Banyak ya wayang getihan. Wayang TKI. Kapan mewah gitu. Wow no situ. Wow gitu cek tuh nonton tuh wow cenah. Kok kon hirup kene. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina kene ka aing. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Amakeun. Ayo katipu.
ada teh nyeri hati. Iya. Sangka di ya kelenci sagede kieu. Ai monyet lain kelenci. Ah, kelenci goblok ning eta aya cilian. Nona monyet gaya weuh. Kurang aja ya. Wah. Alah. Alah. Wah. Ayo. Alah. Beteng aing ditajong aji murah kada aged ala yang oke aduh pasti aduh aji ala murah kada aged ala nyelek kada alami keluar deui mangkaning 7.000 lebar tuh lajeng nyelap di dina huntu cabut tuh alah piceun lebar ada hardeui piceun piceun geuleuh hayang lain hayang geuleuh oh tah atuh hayang mah tah bisi kurang keneh lepok tah walau hayang utah hayang sepatu muda kecil hayang kasreng ampun Mang Tarmi Mang ampun ya ya wala gau wes lah mam Aisyah mulai kuat goblok sih teh alah cobaan Mang tingangna ku batu iya mana batuna dari handap mana dari dinya jamang anu rata-rata kaluhur nah teh hujan naon kalodong anjir utah goblok palingan aya hujan hasem sia teh kabina bade teh sia teh mutahan ka abun mah mutahan luat alah lucir yeah aduh nepi kariweuh ya ampun tetabuhan jangan ribut ada sesuatu yang harus dilihat ikut dong lu mun urang mah dikolornya putra mah tara dikolor tara kapoe tapi tutung pan kakakep anjir koneng ibu siat aya nu busiat di kebon bawang ye siat biasa kebon bawang mah aduh aya naon buta busiat kebun bawang teh po nu bener cing hayangnya busiat teh nu kumaha urang paluru si belagu naon ai nu kieu lain busiat nah maknya busiat sapiring ieu mah lain busiat atuh naon
modal sia teh eta naon sih cewek lagi gitu we geuleuh goblok keur epan colek ke nu kieu ye nah lauk nu beukeun lele dolog ke nu kieu mah nya dosa kieu menang genep tuh lebar mata oge cing hati-hati segala rupa oge na ieu goblok Dewi Sinta ngawawalan waduh kia pakai jeung ngising segala rupa teh ai situ apun ai ngemplong kana hate teh cugus geus nah menit tinggalin kieu ai walah hebat ya aki-aki luar biasa ya aki-aki walah Kang ya aki-aki hebat kieu Kang aya awak leutik aya leumpang teu kabeurik ciprit itu ngiciprit aki di sim abdi mana Gatot Kaca teh jigana Gatot Kaca teh ayeuna keur amek-amekan sumuhun nah sabab para buta-butana bubar kataburan ku Anoman jeung ku Arjuna tak ayeuna tinggal salira pikeun ngalawan Gatot Kaca oh jadi Gatot Kaca teh keur amek-amekan leres batur riweuh batur naon ngadon ngajadog batur rame batur naon di mana wae ngajadog wae aki-aki teh kumaha teh kabida-bida teh ngadon santai we kitu eueuh gadag pisan aki-aki teh jigana Gatot Kaca teh ieu da ceuk si aki oke Gatot Kaca teh amek-amekan tapi nah hadi nang Gatot Kaca teh bau tai nya iya Gatot Kaca teh ki sanes Gatot Kaca ieu nu ebel naon ebel tingali ka tukang Pak Gusti Bapak Hilo Jati segede kieu Hilo Jati iya Gatot Kaca teh sanes imapun anak saha teh Pak tak ieu teh sonara-sonari teh ieu cu wow OMG hebat bapak ini begitu mana Gatot Kaca teh tuh Gatot Kaca teh tuh tuh itu mah jauh sanesna juru panggung tuh anu ngangge badong tah eta Gatot Kaca namina oh eta sumuhun oh mengker ki sae mangga bade ki adi heula acan api akang heula cobian akang heula beres kieu nya ayo bakti kanagri kusami tong mama Pakades Sutriono tong mang pemohon cewang tong mang pemohon cewang pangwangun anu di sorang mana Bapak Kades Sutriono anu bagi pangwangun anu di sorang sesempat pada lu mangis Pakades daya nu bageun murubut hujan cintangis
tigi mayunan ya cocobi mayunan iya cocobi kembali ngarokok atuh akang kami tumapikan takdir Pak Haji Daroto CS Nana Sadra Tumarima Sabar wanci Mual pokok Kang Jeki Nyabat asma Ning Pangeran Saketika sedikit Pakadu Sukri salah mereka berasa hati langen jantel mutewali wagamu kedah paturai cep nanda kuningan bala desa kang nanadu bala desa kang dipilih Naudzubillah syumma naudzubillah. Dedeh teuing panayagan batur mah arangkat ka Mekah jara di haji dar panayagana peting ieu jara di anjing paingan cekat terangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mugol Allah dengekeun disebutna ge najis mugol Allah mogol Allah ku najis na eta sungut anjing lamun eta sungut anjing antel kana leungeun urang teu sah urang salat kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko dengekeun sia kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko ku najis na sungut anjing tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngubah di sini survei membuktikan jadi sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis tibatan sungut ente bieu ka aing agama naon maneh Islam Islam bener Islam bener di imah ge tasbih boga 3 sajadah boga 6 tong boro tasbih aya 3 sajadah aya 6 maneh boga sajadah di imah 3 truk ait teh dipake salat mah keur nanahawan rek dipake reregan ya siapa raja nu sajadah keur tamu unggul aisyah teh salat lain benar agama Islam benar dengekeun lain cek dewek ini dengekeun cek katerangan kumaha al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi artina pasti sama demonnya al islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisanna bener kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisana kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut tapi eta leungeun dipake nganyeurehatekeun batur nu kitu disebut Islam naon doa mekamekan jeung teu rumasa nganyeurehatekeun batur siapa gitu kesalahan batur di korehan kesalahan sorangan disumput-sumput ai akang cek katerangan dengekeun
gerak saksi kebohongan pribadi ulah rek nyaksi kebohongan batur da eueuh kawajibanana jelema mah pikeun ngahakiman batur nya ka hakiman diri sorangan nya bener nah atuh sia nah naon da teu rumah coba jual nepi ka teu rumah sakitu akang kunaon jual amek-amekan da teu rumah sakuring mah tuh nganyerihatekeun batur dengikeun ku sia naon moal Aduh, Bang Kopi watir. kopi wes teh nu usaha eta teh naon sia nu usaha eta teh hanya ho aya keur ngamuk kopi karunya nu usaha tukang kopi nepi ka ngaceleng jangan budak tukang kopi dewek mecelelen tahun jangan hampura jang tukang kopi cing panjang umur mana jang cing beunghar didoakeun tukang kopi amin hampura silain keur dagang dewek keur usaha saguru saemu ulah ganggu nya sok jang cing payu didoakeun lamun teu payu inu meh ku sodangan bukan ngacereng tukang kopi ya dengikeun kunaon akang amek-amekan bapak aing datang ngigel di kenangan sidawala datang ngigel di kenangan aing dikeplos oh iya angpa duma kating tung keplos era aing datang jauh-jauh di Jawa Barat ka dieu teh rek ngahibur bakating ku era tempo beungeut aing jadi beureum tadina keur mah beureum ti tadina jadi akang teh gara-gara kenang dikeplos-keplos ya iya dong dah malu dong gua ya heueuh ngan akang teu ngarti naon teu ngarti ek tukang kenang teh sawer dah capeun atuh cing ngarti saeutik oh jadi dikeplos-keplos teh gara-gara tukang hayang disawer nyebut aing teu ngarti nya atuh gitu sabenerna mah nu teu ngarti mah sanes abdi saha maneh naha dengikeun ku maneh Oden ayeuna aing tukang kenang hayang disawer ku aing pikir ku sia ari aing duit di meuneu coba make jeung duit di mana ye akang teh nabeuh unggal peuting totoronan nepi ka ayeuna nu nyawer loba tadi ge bapak wakil nyawer heuk bere tukang kenang oh gitu bener dewek nabeuh totoronan nepi ka ayeuna ge can pre-pre nun nyawer loba dengikeun ku sia dengikeun Oden da duit mah lain ku aing na kusaha iya we ku si dadan kudalang duit mah dengikeun ku maneh mah ngeunah Oden dalang mah ngeunah panayagan mah ngeunah turun mobil ungah mobil sumping ka nu kangguan maksad dibere balikna di bahanan aing digencet tina kotak tapi bari padaha dengikeun dadan ku sia sia teh hirup ngan saukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna sia dadan engko nyarekan engko nyium akang mah da aing mah hirup lamun dadang dadan nya Kang gitu sia mah jok sudon wae aing teh pamenta lagu saha teh bapak mana bapak akang bapak akang saha bapak Semar Semar bapak nama ka digugu atuh sia kolot akang saha kolot bapak Semar coba maneh teu nyaho naon Semar itu adalah manusia eksperimen aduh eta manusia percobaan satria baja hitam leungit bajana tinggal hitamna coba Semar teh produk gagal teh aduh doraka doraka ka kolot teh kumaha doraka ka kolot saha doraka akang Semar doraka ka aing lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampal suku aing teh tuluy inum sugan nepi ka TBC doraka Semar doraka ka aing maneh nyaah ka anak nyaah atuh
bener bener lamunnya anak kumaha disakolahkeun dulu pasantrenkeun lamun teu kitu hianat. Nah inilah salah satu korban pengkhianatan orang tua. Wah nah kumaha kitu ayeuna mah sesama dewek anu geus jadi dokteraneus jadi insinyur sesama dewek teh nyebut lagi encep aden ka aing mesi we si cepot da kieu teh disakolahkeun kudu jadi bapak yang mana matung sakola geus we ngangon doma nepi ka aing boga anak ti doma kumaha caritana eta dewek tenangtung doma munur nya kapaksa we dijadikeun nya matak aing mah hayang buru-buru kiamat dalam dunia teh naha lebur kiamat atau aing naha kejeung hayang buru-buru nyaho Semar engkak-engkakan di neraka doraka ti aing coba ieu akang eueuh hiji kejadian kolot doraka ti anak aya eueuh aya lamun anak doraka ti kolot loba aing teh nyalahkeun aya ngan aya kolot doraka ti anak eueuh akang aya buktikeun buktikeun aya bener hayang bukti tuh kemarin di Kapolsek di Brebes naon aya awewe dibawa ke Kapolsek meureun maling emas meureun lain maling emas miceun orok anu kitu lain doraka ti anak woyow geuning eta aya woyow jempe ele woyow Serina mawur lain meureun matak dipikeun ge anak jadah teh naon matak dipikeun ge anak jadah teh dengekeun belagu qulu mauludi yuladu alal fitrah setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih orok mah suci anak mah bersih lain anak jadah tapi indung bapana nu haram jadah belagu jepe deui eleh wayow boga rasa menang menurut nya aya akang apal teh artina anak jadah naon anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan ayo sia tah karasa jadi kumaha anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan ayo mana karep make jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneu teh gusaha geser kana pager wayow dengekeun sia teh make jeung nya bapaan dengekeun kumaha indung bapana rek dimajusikeun rek dinasandikeun rek diyahudikeun kumaha indung bapana nya kitu dulu nu matak pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu akbar tah ieu geus malik-malikeun akidah ieu ieu aliran sesat nu kieu mulai sesat teh ieu sungut jiga bener pinter tapi eusina trong kosong sia naon Semar beungeut bodas awak hidung pinguin lain so batur mah melak sereh hektaran der melak sereh dina sirah naon nu matak dina waktu tuluikeun tuluikeun tos lami di dieu pak kita tadi ya tadi nah teu hitut tuluikeun nu bieu teh cu lan tuluikeun nu bieu teh teraskeun sae nu matak bapak-bapak ibu-ibu pang-pangna generasi muda urang wajib pisan ngahormat kanu jadi kolot sabab inung tunggu rahayu bapak tangka darajat nyapa tuh cek bapak ge bener aya nama komo ka inung
bayangkeun indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung henteu punung sanajan nyerina kalangkung-langkung dages takdir tinu agung sanajan awak rungsing sanajan anak rungsing indung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu pangeran mereka hampura kaya jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna nyapa tuh cek bapak ieu nama bener ayeuna ka bapak gabrug ka bapak bari nyungu bapak nu ngayuga sakuduna bapak nu manggedekeun abdi bapak nu mangusahakeun abdi bari cekel tuurna jeung tarik nah tarik-tarik teuing ka sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek nyapa panuju sia si edan sia kerekan wah kadan beukinya ceuh sia belenggu abina-bina teuing babatok ya ae hey eta coba kalah kang ngaheureuyan tong diturutan deui jang jelema mode kieu mah leuh wah bahaya deui diturutan jelema mode kieu mah leuh tara diwarah mah lain tara diwarah bangkar warah deui jelema mode kieu mah ai si edan bener-bener teuing sia teh wah jadi we punung tuh sia bejaan aya gitu sia teh ada aya tadi oke aya tadi oke nah da Semar mah moal punung nah mah moal punung nih ngaranna ge Semar sia teh atuh nah kumaha gitu Semar teh pengangken-ngangken mar menyemaraken datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam jadi Semar mah moal punung lamun Semar punung genting ngaranna ulah Semar naon Udin naon we nya itu le moal si mama sunung da ai wayang teh ieu teh gambaran kumaha Siloka Sasmita Simul gambaran yen gogoda nu paling deukeut teh nyaeta ti anak jeung pamajikan gitu atuh tinu deukeut gogoda paling gede teh nya bantu saeutik para pamimpin ayeuna anu sieunan pamimpin ayeuna mah pansarieunnan pamimpin ayeuna mah kumaha lain sieun ku jurig naon atuh tapi pamimpin ayeuna mah sieunana teh sieun naon cing sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu boga mobil mewah sieun teu boga pila tina loba kasieun kitu tungtungna ngahalalkeun sagala rupa cara nya teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilegleg ku sorangan marukana moal melag dina tikoro naudzubillah summa naudzubillah eta teh tina loba kasieun naon sababna dikerekan ku anak jeung pamajikan gogodana sieun pamajikan teu dimasan sieun anak teu kasakolahkeun luhur tuh nya tungtung nama gogoda anu teu iman mah teu takwa ka pangeran tungtungna pan teu jebur nya itu deuleu nu batak kudu apik oge jadi pamimpin teh eta Kang kitu le naon teh euy jurig beulana Kang jurig iya teu sieun aya mah ku jurig teu teu sieun tahayul jurig teh ngabejaan ka urang dieu jurig teh tahayul tong percaya lah teu sieun aya mah ku jurig teu lamun ku beus sieun sieun ka gilas aing teu sieun oh kabejakeun jelema paeh ku jurig nya dina berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig ya mun ku beus bapak loba tiris-tiris dawalu dia dawalu dola
naon dieu kelak kagok keur ngahejeun eueuh cai belegu ku daun jati we singlar atuh sabisa-bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu bismillahirrahmanirrahim nu di darat una jaya nu di cai jaya una sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem mingkem balalager jurig di dieu kawas jurig di ditu we balalager kumaha bageurna sok mere kuota bah a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqah ya bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyingkah wana wani wawu teu wana teu wani teu wawu bah sima aing sima maung sieun ku aing ge sarua sieun ku maung maung ka kidul aing ka kaler maung ka kulon aing ka wetan maung ka luhur aing ka handap alhamdulillah teu papanggih jeung maung salamet we bah rasa sia ieu malen jampe nu teu mati lain naon atuh jurigna budeg aya jurig bolot heeh ulah naon ka dieu si teh Kang tulungan eta we laguna teh si Jawa Lama tara robah dalang saha eta we laguna teh aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh nok asin Kang tulungan aha aya anu gagarayaman karena debitis dengegelan lebok monyong lebok bagian aing itu teh mah aya naon Jumanta goblok aing Jumanta dengekeun Sarman Ari Mulyono aya sora euy sarana naon dengekeun ku sia keung demi Allah keung belaman jebel lah mana jeb jebel lah mana kira-kirana ganeng heula ganeng tong waka ngomong manehna jempe oh sae teh belah mah Allahu Akbar siana gemer jempe kitu jeung nyiduhan di gawarai we situ kumaha ngegeun geura nya eueuh si gelo kumaha we karep nya dengekeun ku sia sadanaon eta nu kitu wae teu apal naon eta teh gajah rek ngenog si goblok gajah ngenog we karep naon ada aka aduh kebayang gajah ngahejeun cilik teh nog nasi kena nog puyuh pokoknya ayam pada genti ku gajah aya gajah pelung anu alus gajah kate aja kok gede tapi penek alah
aya bubur gajah alah hai bang ya udah ulah kaget ya kau lah bang siap alus gabang siap umak ganggerong terima kasih itu bina-bina teuing siap aduh Gusti nu agung woi siap woi woi ulah kaget ya kau lah hei aya sanes teh Anoman Perbancana Suta dawala deuleu ku sia aya pocong deuleu mana teka tempo itu deuleu ku sia anjing deuleu tuh tinggal itu tuh kaki dua tuh kakaler tuh kaki dua tuh kakaler itu tempo mana itu tuh si goblok naon cileu guntang gantung ulah kaget ya kau lah man Anoman Perbancana Suta sampun dumugi datan nirata ngademan datan nirata ngademan Allah sahat teh nyir ulah sateuy ewuh manggulingan rana denira aduh sahatit Allah anjir sahatit aduh poho deui aing lah da wala anjir poho deui sapok-pokeun alah aduh alah ai heueuh di mana wae atuh apa sae teh Allah cepotnya buset naon kakak iya dong kan gua artis cepot benar sumuhun anu tukang dawala aja sumuhun nanti apa kakak ulah bot saha piraku poho deui sumuhun sae teh saha teh piraku poho deui bot sumuhun saha Anoman Allahu Akbar Oman Gusti si Oman masih kene nguseup oh no sateh Gusti Agung Pot alhamdulillah ya Allah Anoman Gusti Anoman wallah panjang umur Anoman di mana Pot bulan di mana di tadi di dieu ye heureuy wae dianger keneh mending nya waduh cager Pot aya alhamdulillah saya man sabalarna kumaha cager Pot kalau cager ari Bapak Semar aya keneh bulan Bapak Semar geus maot neraka sia kakolot teh Bapak Semar tos maot Allah innalillahi sumuhun bulan neraka situ kumaha iraha mautna duka ada begitu apa balik atuh ieu nya teu balik nya da Bapak Semar mah tos maot kumaha ieu teh dengekeun pertanyaanana Bapak Semar aya keneh tuluy tos maot pan ditanyakeun teh Bapak lain Semar si gelo bener teuing nah angerkeun wae aduh ampun ai Semar mah ya keneh mun bapana tos maot si goblok yo sareng saha di dieu sareng Juragan Batara Kresna naon teu saha sareng Juragan Kresna aduh cepot lan kiamat sacebot bejakeun ka Kresna kiamat Pot kiamat orang mana sekolah agama teh ya kiamat teh hancur alam dunia cebot alah hancur alam dunia ya uluh alah kumaha bejakeun ka Gusti Kresna aya kaula kitu ieu dunya rek kiamat kitu kan ya